warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Nasrun minallahi wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa anta khairur rahimin wa anta khairur raji'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi muhkamihi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man azama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faka annama anfaqa jabalan fi dahbin fi sabilillah. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al ayah maknane wallahu a'lam bimuradi. Puja kalina puji urang sami-sami panjatkeun ka Pangeran Rabbul Ijati. Oge rahmat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjunan alam nyatana baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mudah-mudahan urang sadayana sing kaluluberan ku syafaat timantena jaga di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktos penata acara anu kusim abdi dibika hormat. Wabil khusus ketua panitia penyelenggara nyaeta maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu kupribados dibika hormat. Walaupun dina sababaraha dinten kapengkar sempat resah dan gelisah panitia ini
takut mubaliknya yang bernama Ustaz Kidung gadis miring Aang Bajuri takut tidak datang. Bahkan sempat nyusul kembali dia itu ke rumah, padahal udah dikasih DP saya itu 2 juta. Sieun teu dongkap Bapak Lurah. Ari dupi sieun teu dongkapna kumargi aya alasanana. Ibu kupingkeun. Ibu kakuping nu didinya kau kuping ieu kakupingnya katinggal larai abdi katinggal nu di warung katinggal henteu udah ka mana atuh mayuna henteu maka dia ya oh siap. Ari dupi nyusulna sieun teh dongkapna palurah ku jalaran sim abdi nyaeta nuju ka papasteuna nuju kapapaitan nampi musibah anu ageng mungguh pandangan manusia anu padahal emang tos disaurkeun baik ka abah yang berjenggot putih itu mau ke bapak DKM yang berpakai kacamata bahwa bapak saya yang di Cianjur di Ciranjang emang lagi sakit jadi nuju teu damang emang nuju dirawat di rumah sakit. Teu damangna oge panginten henteu lami di rumah sakitna oge henteu lami pun bapak teh diwartoskeun kaayaan pun bapak nuju teu damang sieun teu datang. Da pasti bakal di Cianjur di Ciranjang bapakna moal datang. Saha atuh rama pribados teh bapak DKM mah tos teu asing deui. Si abah di dieu tos teu asing deui bahkan si abah neme panca kaki masih keneh wargi bahkan ieu masjid bapak kades manawi telepat penging nganamian pun bakal disebutkeun Masjid Al Mukmin naon ieu nami masjid sakadana pangaresapan gitu dinamian kupun bapak Masjid Al Mukmin sabada maos di Jati di mana jeung sajabat. Saha rama pribados anu nami asli nama Bapak Ustad Paripudin atanapi Bapak Ustad Tarpudin bin Abah Haji Ali Saripudin anu katelah Bapak Ustad Uje. Terang Bapak Ustad Uje terang nu sok ngawih ceramah nu sok ngalagu geuning kolot-kolot oge lincah nya jengotna panjang ngajina lila deh gitu kan sok matak betah mustame saurna tah kamari mah wawartos ka panitia pun bapak teu damang tapi bapak kades ibu bapak ayeuna mah sanes teu damang deui disebutkeun abdi ayeuna wengi ayeuna disebutkeun bingah geus jelas pasti bingah karena disebutkeun karena lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina bulan Mulud saur bahasa urang lamun ceuk bahasa Arab bulan Rabiul Awal wengian kaping 7 ari teu bingahna ari sedihna nyaeta pun bapak anu katelana Bapak Ustad Uje Ustad Jenggotea nu sering diulem ka daracikeun deui ka mana dinten kamari pisan ngantunkeun pun bapak. Jadi pupus pun bapak Ustad Uje dinten Homis badak asar beres diwerdonan tabuh 5 dikuremkeun beres nalkinan badak maghrib tadi pisan abdi name Uwi di Cianjur di Ciranjang kumargi aina tos ngagaduhan kawajiban kaikat janji sieun jadi dosa henteu kahalang pun bapak pupus mautna ayeuna padahal hijina tetep masalah pangaosan masalah tabligh bapak kades abdi teu ngabatalkeun keur mah DP parantos ribet dibilang sedih dibilang bingahna lebat kana bulan Mulud yuswana kirang langkung nginjak 74 jalan kelahiran 1950 bahkan kanu ngaos Quran itu Bapak Ustad nu titang ngeleng eta mah rayi iparna pun paman anu ti Cikokosan Bapak Kyai Haji Wahid Abdullah
sabab pun paman nikah karakana anu namina ibu cucu orang nang abdi kalahiran Cikokosan Bapak Kades punten ya bisi salah paham bisi disangka teroris ulah ditempo udengna pada badak sorbana panjang bisa dipakai nipu masalah kesima leresnya pada nempo ajengan mubalik debunggu jeung sabajabana bahkan ukarsana Bapak RW Koman resep mana kupingkeun bahkan bari nyawer lah Pakades nu resep nyate sawios-sawios ieu mah anu resep we nu resep teu naon eta mah kumaha bae Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sareng alamate anan soleh iku bapak badane mukmin anut syariat anu terang sholawatanana nurutan HP-na nu gaduh HP manfaatkeun hidupkeun lampuna sugan jadi sabab urang biasa dicaang padangkeun di lebat kubur sambil diangkat ayo ibu neng gadis-gadis cantik-cantik janda ini ayo gandin lisane angkat HP-nya punya lampunya hidupkan alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane yo bareng alamat
salawatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awas nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kul mujahid lillah bi alil qadri ya Allah bi alil qadri ya Allah joko dikir doa gawe pikir pikiranmu banyak dikit akan
batina Kawin nasihat bijaubina la ilaha yaumil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ghusran salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah ya Taibah ya Taibah ya Nasallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi ilmillahi salatan daimatan bidawali mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi ilmillahi salatan daimatan bidawali mulkillahi eling umat muslimin muslimat ayo urang sholat berjamaah estu kewajiban urang keur di dunia kanggo ibakalan di alam akhirat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada bi ilmillahi salatan daimatan bidawali
salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawabil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan keberkahan sholawat diiringi ku terbangan urang sing tami-tami semangat karena ngelaksanakan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal mangga tersawyo-sawyo sambil diterbangan badai kumaha nu penting urang teu kalalanjuan ngara gaji tangkal mahuni buah cerame kupurubutan mun ngaji teu make seni mustame bisi narunut badai laras-laras ngaos badai benar-benar ngaji sareng ustad satempat dina tiap-tiap malam minggon pinuhan majlis pinuhan masjid ulah enggeus muludan tapi teu aya perubahan ramutan amis caina dagang tomat kamalebel muludan moal aya hartosna upami salatna ditoler larasnya salatna lakonan sholawatna baca sing seueur supados urang kalebetkeun kana nyata dauhan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dauhan Abu Bakar Siddiq man anfaqo dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka annama anfaqo jabalan min dahabin fisabilillah. Bapak RW Komar, Bapak RW Bidin, Bapak Lurah Acah lamun urang ngorbankeun ibu harta bana ibu pinggel sakedi gaduh 10.000 atanapi 5.000 bade 100.000 sabaraha we kaya-kaya orang teh nyodakokeun emas sagede gunung Uhud. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu mangtosan kanu rek ngayakeun muludan bisa nak 10.000 50.000 100.000 diniatan we dina hate bang sejarah muludan masian artos 50.000 100.000 diniatan dina hate bari jadi muludan saur Abu Bakar Siddiq kaya-kaya urang nyodakokeun emas sagede gunung Uhud. Amin ya Allah ya Rabbal. Di mana ayana gunung Uhud teh jawab ibu meta nunutan gunung Uhud di mana walar di mana jawab di Mekkatul Mukarramah. Saha nu tos angkat jaroh ka ditu ngacung anu bunga haji saha nu tos bunga haji saha nu tos umroh hoyong gaduh ganjaran anak urang umroh hoyong gaduh ganjaran haji sing seueur sedekah sedekah diangge mulut dan bahkan saurnya eta Syekh Jalaluddin Asyuyuti ma min baitin au masjidin au mahallatin qur'a bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa habbatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa amma humullahu bi rahmati waridwan. Di mana-mana cenah di hiji lemur Pak Kades bade di desa bade di masjid bade di lapangan kumingeun ka atas bade di bumi diayakeun memperingati maulid Nabi Pak seperti kieu tah mangka lungsur ribuan malaikat nyaksian ieu malaikat teh ka urang umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu memperingati muludan anu dongkap hadir kana mulud dan saur malaikat ya Allah hapunten dosa-dosana ya Allah amin so panjangkeun yuswana ya Allah cek malaikat sehatkeun salirana ya Allah kabulkeun hajat-hajatna ya Allah bahkan kadituna wa amma humullahu bi rahmati waridwan bakal lungsur rahmat Allah pangampura Allah
Allah Subhanahu wa taala jang bagi jalmi hamba Allah nu ngakukeun umat Kangjeng Rasulullah anu cinta anu resep nyaeta ngajakeun mulut ngan padah ulah kieu hungkul kajaman deui ari geutah dina suku tadi kumaha muludan deui tingkah laku teu dirobah-robah ulah gitu kudu aya peningkah lamun tadina masjid teh kosong saur Bapak DKM kupingkeun pinuhan ku bapak-bapak dawamkeun salat berjamaah lamun majlis taklim ibu masih kene kalarosong sok sumpingan dongkapan geus memperingati muludan teh supados aya peningkat ieu mah geus muludan nu adana anger si eta nu komatna oge anger si eta nu salatna ge anger si eta jadi we kasebut salat borongan nu adana ajengan nu komatna ajengan nu salat lagi ajengan sorangan salat borongan kamarana ieu masyarakat nate teu dalarongkap cing rek naroskeun ieu masjid meunang nyieun urang mana waler meunang nyieun urang dieu hasil gotong royong ti masyarakat urang dieu kudu diramekeun deusiana oge ku urang dieu supados ieu masjid henteu ngalaknat henteu ngademo di hadapan Allah ya Allah engkau abdi teh dibangun engkau dijieun belaan nyuhunkeun sumbangannya kaditu kadieu tapi ieu tos jadi tapi tidak reusian ya Allah bakal engke ngademo ka urang lamun masjid henteu dialareusian sabab teu aya deui tempat di alam dunia nu paling dimuliakeun ku Allah nyaeta masjid sabab tina kalimat sajadah ya sujudan teu aya deui tempat urang kanggo munajat taqarrub barangsun ka Allah nyaeta di masjid sabadana ngalaksanakeun salat da abdi ge sok cenah ustad ka masjid ari ngaliwat hungkul mah da abdi oge cenah imam deukeut masjid DKM nu kitu teh ngaranna dekna deukeut ekna ka emna masjid deukeut ka masjid mah ngan kedul ka masjid engko jadi DKM tapi kedul ka masjid hidup Bapak DKM da kudu nama DKM teh dekna daek ekna teh ka emna masjid daek ka masjid Bapak DKM na heula sing gatol ka masjid pasti masyarakat lagi nuturkeun gatol ka masjid laras kitu laras urang CF mang juta-juta belaan pasea panjang usah setempat punten runding Bapak Kadesnya gara-gara ngonang mau balik dulu jauh da aya bahasa aya pangabutuh kitu kieu mah kanu deukeut we aya nu maot mah kanu deukeut we ari aya nu geuring mah kanu deukeut we nya cenah arek muludan boga duit 2 juta kaluhur mah ngonang ti luar anu padahal lain kitu di dieu ge seueur ajengan di dieu ge seueur ustad seueur kasepuhan aya paribahasa dijampe ku bapa nama osok kurang mati sugan we ngonang mau balik di luar mah da ieu teh hasil HKS naon HKS teh ari hana hasil ekna teh kerja emna nya esna sama hasil kerja moal ngawujud masjid lamun teu aya kerja moal ngawujud desa Bojongmekar lamun teu aya kerja sama tak ade sareng bawahan moal tercipta salat berjamaah lamun ajenganna ustadna kiaina pa aing paluhur-luhur pabisa-bisa engke masyarakatna bakal lieur ngilu kaditu kumaha ngilu kadi oge kumaha itu teh haram tong ngangge sapeker cek nu ieu mah cenah halal cek pribados pakades punten nu ngaharamkeun kana sapeker bener da boga dalilna boga elatna boga coretna
anu ngahalalkeun oge benar nu make oge nu teu benar mah jelema anu bisa dipaseakeun ku sapeker kitu nepikeun ka teu pan 2 tahun pakades lieureun kumaha itu masyarakat urang ieu masyarakat urang ceuk simkuring lamun dihukum nu kitu nu ngaharamkeun kana sapeker benar nu ngahamunangkeun oge benar nu teu benar mah anu parasea we coba saling menghormati cobalah saling menghargai jangan mentang-mentang kiai jangan mentang-mentang paling bisa itu jangan ini jangan nanti masyarakat anda sendiri yang puyeng lieur geus lieur mapan akhirna kieu boro-boro kieu nusalli fardal maghribi salah syarakatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar kudu nak macakeun doa iftitah ku sabab lieur ku ajenganna dililieur jadi macana ajojingana ajojing ajojingana ajojing jadi lieur parusing otak jadi parusing barusing aing jadi ngeus tong digegedekeun bisul teh bisul beunyeur euy asalna mah lamun dikodekan deui eta bujur eta bisul bakal jadi ngagedean leresnya ibu kakuping teu ibu lamun gaduh bisul dikodekan wae bakal jadi ngagedean benar teu lamun jalma nu sok ngorekan kasalahan batur kaeban batur sementara kasalahan solangan teu dikoleksi nu kitu jalma nu pang teu hadena ceuk Allah benar teu leres urang mah kudu ngaromaoskeun ageng dosa urang mah kudu ngaromaoskeun sepi ku ilmu urang mah rumaos butuh ku syafaat Kangjeng Rasul urang mah rumaos jadi hamba Allah teu aya kagaduh ngaranna ge manusia mana anu sia ceuk Allah benar teu jabatan kagungan titipan ti Allah bojo titipan ti Allah putra titipan ti Allah harta bana titipan ti Allah sadayana kagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nu kawitna ti Allah kembali deui ka Allah sadayana kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala hiji tata dua titi tilu duduga opat per yoga turutan ibu hiji tata kadua titi katilu duduga kaopat per yoga balik kade kahiji tata kadua titi katilu duduga kaopat per yoga ari tata hartina teh tatanam naon tatanam teruskeun ka Bapak Kades Pak hartina tatanam sireum sato makhluk Allah nu pangleutik-leutikna leresnya tinggal kalakuan sireum da ieu mah roti sageung kieu Bapak Kades dijuru belah ditu didorong ku sireum bisa jadi kahareup ka ibarat benar teu sok sireum punten anu ti luhur teh turun ka handap yo nu ti handap naik ka luhur da babangih di jalan amprok selalu uluk salam selalu bersilaturahim da ieu mah anu make sapeker papayna teh aku gak mau kenal dengan kamu nu ieu jeung ieu aku gak wauh dengan kamu pabaleng baleng coba anu kalakuan sireum papenak di jalan teh bersilaturahim benar teu sabu nyere sok hiji pake nyabuan sampah tong boro digeding di dieu we lamun sabu nyerena hiji bakal bersih sampah moal ku sabab bisa bersih teh sabu nyerena sabeungkeutan seueur leresnya tempo kalakuan sireum terus titi hartina titi teh titinggi naon cenah ibu waler lamun teu ngajawab sakedeung deui ngaji ngeusa sabab da dibayar geus ieu dahar geus tinggal balik sabab karunya panitia ngonang samahal-mahal lamun ibuna nunutan bararik ti heula beda jeung nonton TV kalaruan pada ieu kasempatan urang ya Allah kaacan kantenan mulut anu bade dongkap isu abdi dugi ya Allah berarti mulut nu ayeuna anu paling bagus mudah-mudahan urang panjang yuswa tur barokah amin kadua titik
naon artina titik teh titinggi naon cenah titinggi tinggal kalakuan titinggi saha anu pernah ngitung karena sukuna titinggi ngacung saha anu pernah ngitung karena sukuna titinggi ngacung aya anu pernah ngitung karena sukuna titinggi teu aya sabareje aya 1000 teu aya 2000 teu ieu suku titinggi Bapak DKM can pernah anu ngitung tapi ketika titinggi mapa ketika titinggi lempang teu pa aing-aing benar teu pabarengan aja gitu Pak Kades tak titinggi mah sauyunan genah meureunnya mun dilemur kitu nu saluhureun ngahargaan ka sanapeun nu sanapeun ngahargaan ka seluruh sepuh meureun ngahormat ka anak-anak kitu kene atasan menghargai ka bawahan bawahan menghargai ka atasan titinggi leresna sok takakuran lah suku titinggi sok lamun titinggi pa aing-aing moal maju leresnya cuk ieu hayang dihareup cuk ieu hayang ditukang leresnya tata titik duduga naon duduga teh nyaeta hak hak naon cenah hak hak sato kene makhluk Allah tong waka nyieun kopi mun arek kadeukeun kopi rada deueun ani artinya nyaeta duduga teh hak hak tempo kalakuan hak hak terang hak hak terang lamun hap-hap rek naik kana tangkal kaibah lamun rek naik kana tangkal randu tong boro ieu tangkal kai teh masih kene aya daunan nu teu aya daunan nu aya daunan kene ge kang ustad digebrek-gebrek heula hap-hap naonna ke kitu dalam arti umat Islam selalu berikhtiar teu asal bicara teu asal jeplak teu asal ngagawean dipikir dibulak dibalik diutak dibeuweungkeun ceuk kolot mah kudu laukna beunang caina herang salamatul insan bihabdil lisan bisa selamat jelema tergantung cariosanana tergantung omonganana tukang baso labuh basona komporna meledung tukang cenol labuh cenolna pabalata lamun ti soledat litah nganyerikeun ka batur mitna lurah mitra pamimpin kaditu kadieu wah cilaka ieu lidah urang tah dalam arti berikhtiar ulah asal bicara ulah asal ngomong lidah itu sangat tajam tajamnya lebih dari pedang apabila ngomong macam-macam bisa merugikan orang karena dari omongan bisa menimbulkan keributan benarnya karena dari omongan bisa memutuskan persaudaraan aye yes kan baik seukeun ustad artis oge lah terus nomor kaopatna peryoga naon artosna peryoga terang teu hoyong terang teu ibu bapak hoyong terang peryoga tempo kalakuan muning tempo kalakuan kebo apal muning apa muning terang badag apa leutik ageng leutik teu salirana gede domba gede muning gede mun tapi ieu munding lamun keur lempang sok nilas apa lamun mapahna munding mah teu punten teu mapahna munding mah nya dalam arti penuh kata wagedoan rendah hati oge ieu munding lamun dituntun ku budak leutik sanajan ku budak angon munding mah nuturkeun we nuturkeun benar teu dalam arti lurah tong asa jadi lurah RW tong asa jadi RW ajengan tong asa jadi ajengan camat tong asa jadi camat nu kaya tong asa jadi kaya kabeh oge sarua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sabab Allah teu ninggal jabatanana teu ninggal rupina teu ninggal pangkatna teu ninggal kakayaanana tapi nu ditinggal ku Allah inna akramakum indallahi atqakum saestuna nu ditinggal ku Allah jalmi anu pang takwa-takwana amin ya Allah ya Rabbal tarifna takwa imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi ngajalankeun parentah Allah ngajauhi kana larangan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maaf tadina mantan pujudi jadi daek salat alus apa teu alus jawab mantan pemabok tadina teh jadi daek salat alus apa teu
leuwih alus, mantan pemabok jadi daek sholat, mantan pencina jadi daek ngajinya, mantan preman jadi deket jeung kiai, daripada mantan ajengan, mantan tukang sholat jadi teu benar. Naudzubillah summa naudzubillah min dari kadang aya jelema teh anu ahli ibadah nya tingongkoang kangongkoing timiti balik nepikeun ka lanjut usia rek akhir maut nate su'il khotimah aya anu kitu ibadahna mah lekat bahpuntennya nepikeun tarang oge geus daklo jidat oge geus hidung wah dipake wae sujud kadang akhir maut nate su'il khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah min aya jelema anu ibadah jarang-jarang STMJ ngaranna salat terus maksiat jalan akhir hayatna mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal melak bonteng melak cabe di Allahna poe Jumaah tina goreng mudah-mudahan sadayana sing jadi hane sing kalebetkeun golongan jalmi anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sawer lagi alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi manfa'na Bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi Yang tahu selawatnya Dinal husna bi hurmatihi. Jibril nu nyanda wahyu pangeran, Mikail nyanda rezeki hujan, Israil sosok anu dibawa, Israil tukang nyabutan nyawa, Munkar jeung Nakir anu nanyaan ka jalma-jalma nu di maotan, Malik ngajaga pintu neraka, Ridwan bagean ngajaga surga. Allahumma Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
Bapak Kades dina salami sasi mulut lebat tanggal hiji bulan mulut komo dugi kangatosan sing rajin ngaderes maca kitab suci Al-Qur'an. anu apa barokah Quran tong bujeng urang tadina ngos lancar henteu lancar ge bakal ngagelereng ku sering dinaoskeun naos Qur'anna urang teh tiasa nomor kadua atuh biid amit to'am gaduh hayam gaduh entok gaduh papais gaduh cau gaduh bugis gaduh